Babul haidi Babul haidi ariya tabab ngajelaskeun haid wan nifasi sareng nifas. Al haidu ari ngaran haid. Wa eta ari itu haid. Adamu eta getih. Al khariju anu keluar. Min kubulil mar'ati tina palawangan hareupna awewe. Fi hatiha dina waktu sehatna itu mar'ah. Bila sababin kalayan teu aya sabab. Wa nifasu sareng ari nifas. Huwa eta ari itu nifas. Adamu eta getih. Al khariju anu keluar. Minha tina kubulil mar'ati. Bada tamami wiladatiha. Dina sabada sampurna ngalahirkeunana itu mar'ah. Dina sabada sampurna ngalahirkeunana itu mar'ah. Aqallu sinil haidi adang ari pangsetik-setikna taunan haid. His'u sinina eta salapan tina pirang-pirang tahun. Takriban kira-kirana. Wa aqallu muddati jeung ari pangsetik waktuna itu haid. Yaumun eta sapoe. Walailatun jeung sapeuting. Jadi sapoe sapeuting. Wa aksaruha jeung ari pangloba-lobana itu muddatul haid atawa kana muddah wungkul teu naon. Aksaruha jeung ari pangloba-lobana itu muddah. 15 eta 15. Naunana yauman poena. Ghalibu jeung ari galib-galibna itu mudah. Sitatun eta genep poe. Aw sab'atun atawa 7 poe. Aina koso maka lamun kurang. Naon adamu getihna kaluar getihna an aqalil muddati tina pangsetik-setikna waktu ausada atawa nambahan itu dam ala aksariha karena pangloba-lobana itu mudah. Bahwa ta'eta ari itu damun eta getih fasadun anu ruksak. Wa qalu muddati nifasi jeung ari pangsetik-setikna waktuna nifas. Ladatun eta sagejrotan. Wa galibuha jeung ari galib-galibna itu muddatun nifas. Arba'una eta 40. Naunana yauman poena. Aksaruha jeung ari pangloba-lobana itu mudah. Situna eta 60.
Wama jeung ari perkara zada anu nambahan itu ma alaiha kana itu situna padamun ta eta getih fasadun anu ruksak aidon deui masalah rahim babal haidi wan nifasi ariya eta rek ngajelaskeun kana haid jeung nifas. Al haidu ari haid huwa adamu al khariju min qubul mar'ati. Ngaran haid nya eta getih anu kaluar tina kubulna mar'ah atawa palawangan hareup mar'ah. Dengan deui. Getih haid nya eta getih anu kaluar tina palawangan hareupna awewe. Watakna awewe itu oso keluar getih haid. Itu tabiatna awewe. Awewe normalnya seperti kitu. Sok aya anu henteu keluar getih haid, aya ngan teu loba. Kan biasana lamun awewe anu tara keluar haid itu sok hese hamil, sok hese naon reuneuh biasana gitu. Tah we anu normal mah kitu sok keluar getih haid sabab eta getih haid teh getih kokotor anu aya dina awak awewe dikeluarkeun melalui naon haid. Di mana kaluarna? Kaluarna tina kubul palawangan hareup keluar ya. Ngocor kawas cai menteu maneh teh atuh kitu mah beak meureunan gitu. Jadi engke dikumaha ditingali aya teu tah atawa make naon? Pake kapas. Pake kapas diabuskeun tapi ulah jero teuing. Nah, lamun aya semu beureum aya darahan berarti eta naon haid. Kade make kapas ulah make terong make kapas make terong balik sahed make kapas moal kanyahoan ke terong kapas. Nah lamun bersih pisan berarti geus naon geus saat atawa udarahan. Ngan lamun ayaan berarti naon haid gitu. Itu watakna awewe sok kaluar getih naon haid. Tina liang naon liang rahim. Sabab awewe teh ngabogaan beberapa liang. Bisi lalaki salah ngabuskeun liangna aya 3. Aya liang eukeur ieu. Aya liang eukeur buang air kecil. Aya liang budak. Aya liang kokotor. Kitu aya 3. Nu mana kaluarna aya darah tina tempat liang budak. Jadinya lain dina liang naon? Liang buang air kecil lain. Tapi tina keluar liang naon? Liang budak. Buka dijelaskeun nu kumaha liang budak nu kitu. Liang budak itu sempit tapi jerona luas. Seperti guha. Lawangna leutik jerona lega. Nah, nu kitu ngaranna liang budak. Nah, kubul mar'ah teh nu kitu, kaluarna tinu kitu. Waktuna
Waktuna minimal haid awalnya itu ketika umur 9 tahun. 8 tahun. Ya. Berarti lamun kurang tina 8 tahun lain getih haid, lain getih haid. Jadi minimal awawe disebutkeun darah haid teh minimal geus umur 8 tahun, bari 8 tahunna tahun komariah. Lain tahun Syamsiah. Atawa tahunna tahun Hijriyah, orang mah bulan Hijriyah. Lain tahun Masehi. Beda hitunganana ya beda. Tahun Syamsiah itu atau tahun Masehi itu lebih loba, lebih banyak tibatan tahun Komariah atau tahun Komariah itu bulan Hijriyah. Coba bari tahun Masehi mah aya anu 28, 30, aya 30 hiji, ngan eueuh teh 32 meureunnya. Nah, lamun dina tahun Hijriah mah 2, antara 2. Lamun teh 28 30. Lamun teh 30 28 itu. Moal aya 3 hiji dina tahun Komariah atawa dina bulan Hijriah itu moal aya 3 hiji. Komo 28 eueuh. Nah, lamun dina tahun Masehi mah paling setik 28. Paling 28 oge bulan Januari wungkul. Januari bulan naon? Februari, Januarinya 28. Sasesana 28, 30, 3 hiji itu bulan Masehi atau Syamsiah. Matak satauna leuwih loba tibatan bulan Hijriah. Tangitungna 8 tahun teh tahunna tahun Komariah atau bulan Hijriah. 8 tahun teh gitu. Matak hitung 8 tahun. Nepikeun ka tahun sabaraha bulan naon. Tah we mah kudu kitu gitu. Misalnya ayeuna lamun lahirna bulan Mulud tanggal hiji tah angke teh ketika 8 tahun teh bulan Mulud deui tanggal sabaraha hiji tanggal hiji. Atau bulan Mulud tapi tanggalna tanggal 20 engke 8 tahun pas itu ketika bulan Mulud tanggal 20 pas. Jadi kayak getih head keluar teh kanyahoan. Oh geus bulan Mulud tanggal sakieu berarti ya getih naon? Getih head. Gitu. Jadi kudu pas 8 tahun. Kecuali lamun kurang tina 8 tahun itu masih kene kaabuskeun kana haid tapi dina waktu 16 poe samemeh pas. Dengan di. Ya. Lamun geus 8 tahun pas, misalnya 8 tahun pas itu ketika bulan Mulud tanggal 20 keluar getih berarti ngaranna getih haid. Da geus pas 8 tahun. Kumaha lamun leuwih? Komo lamun leuwih. Nah, tah ayeuna mah lamun kurang, kumaha lamun kurang? Encan tanggal 20 bulan Mulud tapi geus kaluar. Nah, tingali poena. Tanggalna sabaraha? Lamun kurangna tina 16 poe, maka itu masih kene kaabuskeun kana haid. Lamun kurangna 16 poe. Dina jero 16 poe. Hartina dina jero 16 poe teh coba hitung ayeuna sameme tanggal 20 Mulud 16 poe ka tukang. Berarti tanggal sabaraha? Nepikeun ka tanggal 4. Tah, lamun tanggal 10 Mulud kaluarna itu getih haid. Pokona mah di tanggal 4 nepikeun ka tanggal 20 itu kaluarna, misalna kaluarna itu ngaranna masih kena getih haid. Maka dia hukumun getih haid. Di mana hitungan 16 eta? 16 eta teh hitungan tina pangsaeutikna. Pangsaeutikna suci jeung pangsaeutikna haid. 16 teh gitu. Pangsaeutikna suci sabaraha poe? Pangsaeutikna suci sabaraha poe? Tuh. Awawe pangsaeutikna suci sabaraha poe? Hah?
15 poe. Pangsetikna haid sapoe-sapoting maneh teh pangsetikna naon? Haid sugan ti pangsetikna suci teh 15 poe. Pangsetikna haid sapoe saeuting. Jumlahkeun jadi saberiji. Jadi 16 poe. Tah 16 teh menang nyokot tidinya. Jadi lamun can sampurna can pas nepikeun ka 8 tahun tapi aya dina memeh 16 poe eta. Tah maka itu kaabuskeun kana geutina. Teh kene. Ada teh. Kebayang, Pak? Jadi lamun tadi mah tanggal 20 pas 9 tahun. Tapi memehna tingali 16 poe. Lamun memehna 16 poe pas 8 tahun itu masih kene kaabuskeun kana geuti. Nyata lamun tadi mah ti tanggal saberiji berarti opatnya. Tah kalau warna ti tanggal opat ka dieu nepi ka tanggal 20 itu masih kene geutina. Gitu. Ngan lamun kalau warna tanggal opat ka tukang tanggal 1 mulut, tanggal 2 mulut tah eta mah lain geuti eta mah ngaranna damun pasadun, geutina geuti ruksak, geutina geuti penyakit. Lamun kaluarna meme 16 poe. Anu eta. Gitu. Hati teh. Sabadikan deui. Jadi pang saeutik-saeutikna tahunan haid nyata ketika umur 8 tahun. Namun kurang kena 8 tahun itu lain geuti haid. Berarti geus dihukuman balik geus awewe. Namun geus kaluar naon? Haid. Pan cirina balik teh kaluar geuti haid. Keur awewe anu 9 tahun kakara awewe mah geus naon? Geus balik. Ketika geus balik berarti geus aya kataklif. Kataklif teh berarti geus kakeunaan ku hukum syara. Geus wajib salat. Terus ayeuna geus dikawal ku dua malaikat. Antara malaikat munkar jeung malaikat nakir itu malaikat munkar nakir naon? Malaikat raqib jeung naon? Atid maneh teh. Tah dikawal. Ya, dicatat amal kahadeanana, dicatat amal kagorenganana ketika geus haid sabab geus balik. Lalaki makan minimal 15 tahun Pak, lalaki mah kecuali lamun ihtilam teh nyata ngimpi jima. Tah lamun ngimpi jima berarti geus naon deui? Geus balik. 8 tahun, 10 tahun geus ihtilam berarti geus naon? Geus balik. Namun teu kaluar geuti haid teu ihtilam batasanana nepikeun ka 15 tahun. 15 tahun berarti geus naon? Geus balik. Ya, balikan ka dia. Jadi itu ngaran haid nyata geuti anu kaluar kena ku buah saha? Awewe dina waktu sehat. Lain dina keur gering. Namun waktu keur gering itu lain geuti haid deui eta mah geutina geuti istihadah, geutina geuti pasad. Geuti pasad teh akur geuti istihadah. Geuti istihadah itu wajib salat. Namun geuti istihadah atawa geuti anu ruksak anger wajib naon salat. Ngan peda engke kudu didumpel ku soptek atawa roti Jepang en bakar. Lamun geutina istihadah itu wajib. Tiap waktu salat berarti dikumaha diganti. Lamun geutina istihadah ganti tiap waktu salat. Daek salat asar ganti deui. Itu istihadah. Itu ganti haidnya. Wa nifasu huwa adamu wal kharju mina bada tamami wiladatiha. Tinggal ayeuna nifas nu kumaha nifas. Nifas mah geuti anu kaluar akur tina liang anu eta. Teu beda liang. Nah, liangna anu eta tapi nifas mah bada tamami wiladatiha sabada sampurna ngalahirkeun. Berarti sabada ngalahirkeun. Sabada keluar orok
terus keluar darah eta ngaranna darah nipas. Itu berarti imah khusus ayana ada jeung nipas mah desaha ya wawe. Lamun di lalaki mah moal aya. Paling oge di lalaki mah ambeien. Moal salat ieu head ceuk lalaki teh dina bujur, lain head eta mah ambeien mana teh. Wajib salat kene. Moal lamun keluar wae akur sapertikeun awewe make softtek. Di softtekan naonna? Bujurna. Lamun keluar wae softtekan we. Atawa cocokan ku naon? Ku kapas. Eueuh kapas ku kararas cocokan. Karena teu keluar. Itu lamun naon? Lamun keluar bae akur we jeung naon jeung awewe make naon? Ya softtek. Kunaon jang mulai softtek? Ambeien. Tek salat. Nah, kayak ganti tiap naon, tiap waktu naon salat. Nah, balikan nih. Jadi ini pas itu geuti anu kaluar tina palawangan awewe sabada ngalahirkeun. Ke sabada ngalahirkeun itu keluar darah, tadarna eta ngaranna getah darah nipas. Ke kaharep bakal aya waktuna. Wa aqallu sinul haidi tis'u sinina takriban tah dicaritakeun pangsaeutikna taunan haid itu 8 pirang-pirang tahun. Wa qalu maddatihi ta pangsaeutik-seutikna waktu ayeuna waktuna. Lamun tadi mah pangsaeutikna tahun, ayeuna mah pangsaeutikna waktu haid. Pangsaeutikna waktu haid yamun wa lailatun eta sapoe sapeuting. Sapoe sapeuting pangsaeutikna haid. Sapoe sapeuting teh berarti sapoe 12 jam, sapeuting 12 jam jadi 24 jam. Nah, lamun kaluarna 24 jam maka itu ngaranna getih haid. Kaluar tidinya maka lain getih haid. Cara nganyahokeunna tadi make naon? Make kapas. Itu cara naon? Cara nganyahokeunna. Wa aksaruha khamsata asyara yauman pangloba-lobana 15 wae. Nah, haid teh pangloba-lobana 15 wae. Wa ghalibu asitatun aw sabatun galib-galibna nyata 6 wae atawa 7 wae itu galib teh nyata kagaliban kebiasaan. Kebiasaanna jalma itu haid teh 6 wae atawa 7 wae. Ti mana hukum galib ieu? Ieu hukum aqwal, hukum aksar jeung galib ieu teh hasil istiqra Imam Syafi'i. Istiqra teh panaluntikan, ditaluntik. Jadi ku Imam Syafi'i ditanyaan awewe ketika zaman harita haidna sabaraha poe. Itu mana haid sabaraha poe. Kabeh ditanyaan. Saurang kabeh ditanyaan. Awewe pada harita dina waktu Imam Syafi'i arek nyetuskeun kana hukum ieu. Maka disimpulkeun. Simpulna maka pangsaeutik-seutikna haid sapoe sapeuting galibna 6 poe atawa 7 poe pangloba-lobaana haid 15 poe. Engke lamun kurang tina aqwal, lamun kurang tina sapoe sapeuting ngaranna lain getih haid tapi getih istihado atawa getih pasal. Lamun leuwih itu 15 poe. Maka itu getina getih istihado atawa getih naon? Getih pasad. Getih ruksak teh. Wajib salat, wajib lamun teh mah getih istihado. Itu pangloba-lobana naon? Haid. Moal ngalewihan 15 poe, moal. Nah, batak dina sabulan itu, ya, dina sabulannya, maka dina sabulan itu awewe teh aya 2 jaman. Hiji aya waktu haid, 2 aya waktu naon? Suci ba. Nah, ta cara nganyahokeun waktu suci kumaha? Waktu haid. Lamun waktu haidna aya na sapoe berarti sucina sabaraha poe? Lamun waktu haidna sapoe ieu berarti waktu sucina 20
28 tinggal kurangi we 30 kurangi 1. Jadi 28 poe. Lamun eta haidna pangsaeutikna. Lamun haidna 7 poe berarti waktu sucina sabaraha poe? 23 poe. Waktu naonna sucina gitu. Jadi kan balikan ieu. Lalaki bisi bongong. Nah, kan sabulan teh 30 hari, Pak. 30 poe. Tadi na sabulan ada teh keur awewe mah aya waktu haid, aya waktu suci. Waktu suci itu kumaha waktu naon? Haid. Lamun haidna ayeuna 2 poe berarti sucina sabaraha poe? Itu 28 poe. Kitu tinggal 30 kurangi 2. Berarti 28 eta teh wajib salat. 2 poe libur salat. Kitu pan keur awewe mah. Namun lalaki makan awal liburan terus non stop. Terus lampu hijau, awal lampu merah. Lamun awewe ada lampu merah. Tak. Nah, naon? Istirahat 2 poe saminggu termasuk puasa oge henteu meunang bahan awewe mah. Tah cara nangtukeunana sapertikeun kitu. Lamun ayeuna matak lamun ayeuna panglobaan akhir sabaraha poe? 15 poe. Berarti waktu sucina 15. Bisa teu aya waktu suci 10 poe? Bisa teu waktu suci dina sebulan 10 poe? Ya enggak bisa. Sabab pangsaeutikna sabaraha poe? 15 poe. Otomatis waktu sucina 15 poe. Moal kurang tina 15 poe. Matak cek tadi pangsaeutikna suci da we sebulan itu 15 hari. Berarti haidna sabaraha poe? 15 poe. Biasana rutin awewe itu tangganan tetap. Tanggal sakieu haid. Nah, sekian poe biasana naon? Rutin. Biasana sapertikeun kitu. Tapi teuing tinggal we poe teh. Ya? Kitu henteu? Hah? Kitu pan rutin aya tamu teh. Nah, tanggal 2 sekian hari kita saat teh sekian hari deui kitu biasana naon rutin namun saha awewe kecuali lamun teh mah geus kawin geus ngadahar fil kaba itu bakal acak-acakan naon teh si kaluar darahna teh itu. Jadi kanon deui kapempetan deui itu batak awewe halusna mah ulah dikabeh. Tuh kumaha melendung deui bae lah. Gitu. Nah. Sababan kurang naon? Kurang sehat. Kacocokan naon? Darah kotor dicocokan. Jadi we engke teh kana awakna teh duk. Naon ngabadagan. Tah biasana sok naon? Sakitu. Jadi we kawas naon? Kawas tong. Di buleun. Sebaliknya itunya itu geuti naon? Geuti haid jeung geuti nifas. Nifas mah pangsaeutikna sagejrotan. Sagejrot, sagejrot sakitu sagejrot. Cerot. Tah pangsaeutikna. Galibna nifas, galib itu kebiasaan 40 hari. Galibna nifas 40 poe. Jadi 40 poe cicing we ulah salat. Nah, kebanyakanna 60 poe. Matak di dieu pan dicaritakeun. Fa inna qasada ma qamudati wa qal murtadni faslah hadatun wa ghalibuha ba'una yawman wa aksar wasituna yauman tuh yang diceritakan dia. Nifas itu pangsaeutikna sagejrotan terus panggalibna 40 poe. Galib itu kebiasaan. Panglobana 60 poe. Itu panglobana 60 poe berarti 2 bulan 60 hari. Lamun geus 60 hari keluar wae itu lain getih nifas. Jadi geus 60 poe tapi keluar wae itu lain getih
nifas ngaranna geutina geuti fasad atawa geuti istihadu akur we sapertikeun tadi dina naon dina haid ya lamun ngaluwihan teu 15 poe berarti geutina geuti fasad atawa istihadu dina nifas oge gitu lamun geus kaluwihan tina 60 hari berarti lain geuti nifas tapi geutina geuti fasad atawa geuti istihadu wajib salat namun kaluan geutina geuti fasad atawa geuti istihadhah patak di dieu tuh wa mazada 'alaiha pada mun fasadun aidan tu di mana-mana ngaluwihan tina 60 maka eta ngaranna geuti fasad geuti fasad teh geuti istihadhah aidan deui wa yarumu bil haidi wa nifasi al mubasyarah masalah Allah